hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan tek dihijikeun pas Syekh Nawawi atanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup. Raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen anu balaleger dikubur deui di dieu ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi tanara belah diuna terus dizarahan ku urang Indonesia mah zarah terus hobi tiba heula urang Indonesia mah zarah teh nu zarah bener nu zarah teu bener sarua bae sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot kirim doa oge bisa zarah bener gini nu zarah teu bener minta info naon nu kaluar heuy eta kos kitu teu bener. Nah, ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi. Didorot ti mimiti. Ti dieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae. Pas datang ka makam Syekh Nawawi. Bletro. Potong beko. Dokot deui nu anyar pas pelobar bletrok deui potong didatang ka 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maut kisah nyata iya mah Syekh Nawawi oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang mencari Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada kurang mun jarah di dieu pas tembok tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak ka buru maot Syekh Nawawi jelemana leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS mah terus terang weh sebab dihareupeun ku lagi bebejanya
ulah kajati begitu kajati pan itu LDI ngobrol ta jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia ber. Bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata ngomong menyaritakeun nya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS. Saya kiainya. Aduh budak cabokeun doang cek urang. Kiai si bebeja. Teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae. Kayak kanyahoan iya polisi kita kudu bebeja kayak kanyahoan iya polisi abri teh kudu bebeja kayak kanyahoan kiai kayak kanyahoan oh orang kiai Golkar aduh kanyahoan iya orang anu sok ngarusak kekiaian teh iya aing greget jasa buku ka Golkar mah jasa Kisah Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ieu dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan orang mana Syekh Nawawi orang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking Tanara weh deh iya tak eta kos kitu tah percis jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu beta rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali menyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo siap berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti mendak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif sakitu doangnya nama. Kaif wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaef hakap iya pak nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya etik saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar panjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas ieu mah panjang jasa surat waduh yang terhormat ayahanda di rumah dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini waduh sama dengan diderita bangunan derita waduh malam kehujanan keanginan siang atuh teh mah meureun di luar bae budaknya hitung tunangan saeutik doang tidak ada lain terakhir minta beras bah ya Allah jak bapak nanti tadi bae tuh
Panjang teuing teh surat teh panjang teuing. Panjang teuing. Kok ai surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamangmang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak. Ya. Dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku, tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutkan aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, geus. Beda baheula jeung kuari. Nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh ceuk ahli bilagang. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ke jam 12 berkat teh menang cau hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Tah eta teu bagus tah, teu bagus ieu mah keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu mah keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha bada isya geus datang ka dinya langsung bae geus langsung beres amin amin geus bae bubar bae masyaallah berkatna katuhu kenca datang ka potong gede tidak eta hebat eta nu kitu singkat padat geus pokona aduh kuari mangariung kudu tausiah da tausiah capek aing tausiah mending mun lobaan ngeriung 7 na ya 15 dan mak tausiah nek nausiahan saha ieu teu ragus zaman gua teh kos gara itu malulu. Nah eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai kaheran ka aneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakeun kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina. Dijawab ku Senawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah, tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pantang lauk 40 poe ulah ngadahar lauk menang ala ai meuli mah di warung los. Coba akur-akur aya berubah. Ulah ngadahar lauk. Eta ka santri. Ngadahar ai ka kiai mah bareng 5an. Ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Kan saya ngadahar lauk. Emang tepat pantang aing. Kan saya ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teh naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Itu sih ada pantang naon atuh ka kiai. Eta mah nang batur teu meunang, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih apa ya tuh. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teh meunang ngadarna naon. Geus, endog mah ngadahar. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog paling lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog teh bisa, endog mah meunang. Ulah ge bebereumna puputina mah meunang. Oh, udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge.
Kuariman patang lauk gitu dah. Tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Tak jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Teu mentek pinter otakna. Masya Allah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta ka Abdul Karim. Wah, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah. Tawadu jasa Syekh Nawawi, Masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya siap. Ayo siap, bongan pakai jubah siap. Tanya masalah. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu, otomatis. Keluar dari kajero heula itu dibeja aku bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi kor sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masa-masa kieu banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham. Cek Syekh Nawawi tambah deui. Ayo kuari mah. Penganun dek nanya-nanya silakan. Bertubi-tubi ngomong. Terus dijawab. Cek ulang aja tadi mah bodoh pun kuari mah pinternya. Tah, jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah. Sia sakitu bete bisa. Awas, geus kuaing. Henteu nyalalina heula ka sisi. Abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun ka dieu make jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon teh sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cakeana teh pasti ngan seukur hebat batinna doa zahirna doa can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyag tah bangunan cakeana dikiekeun deui beres deui kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon gitu Masya Allah lain bantrak ini orang mah kopea dengdek datang ke biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama moda Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna majazna dilempeng-lempeng karti bae ku urang cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi Masya Allah moal kaharti mual baik kajian kumat tapi ku Syekh Nawawi dibongkar di pretel di mufradat jadi baik hati aduh alhamdulillah luar biasa
lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana taneuhna beak gunung hajat nyokot pokokna mah dicarokot di karari kau mau kundek masang buntut mah minta impo entak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi masya Allah jangan kuno boga kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kula mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tambah ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangpaatan ilmu Syekh Nawawi mah teu hayang diteangan kuno bogana tetep bae aya padahal mah nyumputnya nang besi kapanggih sika panggih ge aing dibere jang naon eta duit isuk page toge pae sakana jang naon mending mangpaat bae masyaallah mantap mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu